luar pamajikan sing yakin hiji eta mang doraka pagawean setan, maka Allah leuwih awal memperingati ka urang kullil mukminin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, bejakeun kana jalma-jalma mukmin di mana ka mana-mana teh ye tundukeun tah panon teh ulah sok pulang kolong ka kiri jeung ka kanan nang resep eta nempokeun batur teh pan sok tanya we geura. Kadang-kadang diakur-akur pamajikan aja yang batur. Padahal kadang-kadang dejorean itu ya, tapi kumaha buah itu. So para jamaah sadaya mah tak cik Allah tungkulkeun, dalam arti tungkulkeun teh lain tong pulang-pelong wae ta panon teh. Tong pulang-pelong wae rek naon yang anu kumaha da di imah oge sarua. Bahkan di imah urang mah sabarna, di imah urang mah solehahna, di imah urang mah setiana, nu di imah mah rajina. Aya tah mah di paluaran di jalanan teh nyaho. Kadang-kadang ngadeuketan urang ngarayu urang kumaha hayang duit urang hungkul. Ngarayu gua mah urang nalika geus teh kana manehna mah justru urang kadang-kadang ditinggalkeun ku manehna. Rumah tangga urang berantakan jeung manehna teu jarak teh. Para jamaah sadaya penting. Terutama kan nu ngora lalaki ulah kagoda kuno awewe selain daripada pamajikan urang cek Kangjeng Nabi teh mah meunang anjeun kaluar nempo anu piresepkeun maneh dina hiji awewe maka maning balik di imah oge sarua kitu deui awewe ulah sok delak-delek kana anu lain salaki sehingga cek Allah wa kullil mukminat yaghdudna min absarihim wa yahfazu furujahun kana jalma mukminat tungkulkeun deui paningali ulah sok sagala eta dina bahasa sing kahaden nu jadi pamajikan bahasa teh nu kudu panglemes-lemesna bahasa manja eta kudu hanya jeung salaki ciciri hilan kudu jeung salaki karek pantes ai kana saluareun salaki sing tegas tos jelema ngambek pake teh mang dieu tah kudu kitu. Ieu mah kana salaki popolotot ai kana batur mane tot gutak getak pantekeun teh pamajikan nu kitu. Geura ge sok perhatikeun ku bapak-bapak. Telepon jeung batur, halo, nih halo nyebutna ge. Jeung salakina, naon di Pak? Nyebut mamang kadang-kadang naon mang. Salaki naon ge. Tibalik anu kudu bahasa manja, bahasa penuh rayuan adalah karena salaki kana batur tegas. Pakai lain man pada duit geus itu ya makanya tukangnya ih si mamang mah nah awewe tah dimiti tah mani mahal cuma mau tuh murah makan euy atuh langganan bari utak-gitak bari gumelis teh ya eta pamajikan teu cerek begitu ngagoda kana batu lamun arek kitu mah kana salaki gua salaki teh diasongan duit saminggu teh 10 juta lah aya anu bagus neng masuk era pasian ati sakieu we tah pantes tah kana salaki gitu atuh sing 10.000 ya tuh kitu ulna mah yo itu kuduna kitu kana salaki teh jadi ulah tibalik kana batur siga bahasa manja lemah lembut kana salaki poporong saya awewe pinarakeun lamun kitu pinarakeun rek kumaha ge pan teu halal kudu sanan saperluna ngomong jeung batur mah tah sagalana atuh si Mang bari nyomot ya geuning bari nyomot deui teh bari nepakan leungeun eta kahade ieu awewe nu ayeuna ieu awewe nu anyar-anyar lain panganten anyar kudu anyar-anyar eta kahade juga ngajian terang emang ih mamang milu atuh ulah sok sailu-iluna iya mah jadi awewe sailu-iluna kumaha lamun dibawa sakaba-kaba urang boga salaki maningan leumpang cek paribasa kajen teuing leumpang gempor daripada emok naik motor jeung batur tah ieu kudu tegas dina rumah kan kitu mantap abdi mah ulah deui ka batur istri kana adi abdi berarti iparna kan tetep lain mahram ge mahram akwa lamun rek nyaba kayak mau nih wayahna ka jenteng leumpang daripada dibonceng ku budak ulah leumpang istri itu kunaon sebabna karena jadi didikan teh dimenangkeun ka jenteng leumpang lamun paculon ka Cikoneng atau ti dieu berikut abdi ge tara kecuali naon ngaranna
aiku adi di dia mah boboh da adi pribadi. Namun di kulon kan adi iparna berarti adi pribadi abdi kan itu adi ipar lelaki. Temenang kajian teh leumpang baik dijemput ataupun naon. Para jamaah sare muliakeun komo ka batur. Komo ka batur teu dimenangkeun. Kunaon sebabna? Ieu adalah hiji penjagaan, tindakan preventif, tindakan pencegahan. Pencegahan lain nyegah lapar, pencegahan lain nyegah penyakit seperti corona, tapi justru lebih hebat pencegahan bisi terjerumus karena seuneu neraka. Tah ayeuna teh pamajikan nu kitu teh jarang. Da urang lagi kitu deh kana awewe nya salakina sarwana we. Foto-foto sagala jeung pamajikan batur, jeung anak batur, jeung randa kadang-kadang. Heeh. Ya, teman Mang Ajun dah contoh Mang Ajun ya nang lainnya Mang Ajun mencari tengah lihat batur ya nanti apa megan ya Mang ngerti enggak gitu ulah sok sagala enak ngabanyolan ya neng birita arek ya sagala enak wae setan ulah rek profesi naon wae oge kan godaan setan teh gitu pan aya paribasa hadis teh di mana awewe nyang hareup maka setan teh aya dina dada nah di mana awewe nukang maka setan teh cicing dina bujur nah artina naon godaan teh dina lebah dinya ketika urang geus lemah lembut kana lain mahram maka dirinya setan teh betaheun runtot nu rumah tangga hancur rumah tangga gara-gara seperti kitu. Para jamaah sadaya muliakeun ku Allah itu merek manja-manjaan salaki jeung pamajikan kana batur mah tegas lalaki kana awewe lain muhrim tegas saperluna bae ngomong ulah deui nu orang ayat mah ge kan lain mahram kadang-kadang sok ada mah ge sok ada balik kene da tadi teh ya ulah nyebutkeun kolot teh kadang-kadang pan kolot ge katempona teu katempona mangora keneh aya wae bangorna. Para jamaah sadaya mantap abdi dielingan oge atuh model abdi kunaon abdi mah ngaji hayang nu galede pamajikan tuh bisa eta we budak naon tah karena budak TK we budak TK jauh lebih aman kecuali centengkeun saya tempatna kakarakes dipisahkeun hiji ngajaga diri urang pribadi anu kaduana ngajaga budak gitu. Mantap abdi mah mun pangajian ibu-ibu lamun teu butuh teh mah sanggeuk sabenerna mah gitu. Sok anu dihareup teh lain abdi mah resep anu ini dihareup. Sok nu ngarora teh dihareup sakarah lompan eta. Anak yang mana ini dia dibariskeun dihareup gitu tah. Ieu nu tereh paraeh tah cenah gitu. Para jamaah hadirin rahimakumullah dia meresep kita ngaji jeung bapak-bapak bebas gitu da lalaki ieu mah. Para jamaah hadirin rahimakumullah jadi seperti itu maut adalah dibakaleun urang ya sing abdi oge lain nyingsieunan da abdi geus sarua cek abdi teh abdi kitu nya gua mah antara abdi jeung bapak-bapak keur serius da gua mah heulaan abdi gitu da rarasaan teh geus beda gitu asa ngesrek maot bae gitu tah teuing da atuh nya kudu maot teh atuh entah abdi kadang-kadang sok eling sok sieun maot teh keur doraka gitu sanajan coba bapak ya rok ustad sok doraka yu atuh kan ustad teh naon lain nabi mah doraka mah hayuh we henteu doraka panon ge henteu doraka sumut ge doraka hate mah deuna gitu aya wae mudah-mudahan ulah keur doraka mantah ngaji teh hayang rada getol teh gitu ya hayang lobaan ngajina daripada doraka. Kemudian neangan hirup ketenangan dunia adalah deui kumigawe amal hade nu ngelingan urang mah geus loba ieu dah dina diri urang yang geus teu kudu jangan ka mana-mana rek iraha deui urang amal hade lamun urang lain dina panungtungan umur urang. Kemudian dina rumah tangga singkah hade urang aya nu geus kolot mah geus puguh insyaallah tinggal anu ngarora singkah hade hubungan suami jeung istri anu mang kudu romantis kudu manja-manjaan mah jeung eta singkah hade hubungan jeung anu lain suami jeung lain istri gitu. Diri orang adalah lalaki adalah hakna istri adalah hakna salaki dah kewajiban lagi atau salaki atau kewajiban anak napakahan pamajikan pamajikan gitu deh hakna adalah kewajiban anak ngaladenan salakina ulah sampai duit orang dibikin lain karena pamajikan gitu we singkat nama Mang Habib atau lamun ayah atau kepan bejakeun singkah hade ngaping eta anu hese mah can beak tanggung jawab urang da ibu beuteung ngan mangis nareangan sorangan nah ngaping dina lebah eta lebah salatna lebah ngajina lebah ngajaga dirina eta adalah kewajiban menjadi kolot payahna capek we tapi kapaeh urang geus paeh karang istirahat jong-jongan geus paeh mah nu sok macul eureun macul nu sok gawe eureun gawe nu sok ngaji eureun ngaji anu sok nyarekan ge eureun nyarekan nu sok dicarekan eureun dicarekan ada geus maot moal nu geus maot dicarekan nu hae
goblok bangke keur matalang ngaji ngaberatkeun ceuk nu ngagotong moal eureun dicarekan lagi karunyaeun bahkan disebut lagi khoer wae bagus cenah jelema mana paeh kieu. Para jamaah hadirin rahimakumullah hampura kakali deui ka Kang Ajun pilihna seueur lepat tos dipastikeun seueur lepatna bil khusus ka para kasepuhan siga magahan da ieu mah keur pribados secara khususna bil khusus ka guru-guru pilih seueur saur oge pilih lepat dina itu yeuna nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna pamudah-mudahan aya manfaat khusus keur pribados umum keur urang sadayana mudah-mudahan naon-naon anu kurang diaos dina wengi ieu jadi kabarokahan umum keur urang bil khusus keur ka pasangan panganten putrana Kang Ajun mudah-mudahan rumah tanggana runtut raut sing tumakninah sing tentrem ayem sing nyenangkeun anu jadi kolot mudah-mudahan ku ditikahkeun ieu kedua pasang mempelai sing ngajadikeun tambah kabagjaan ku janten sepuhna oge sepuhna mudah-mudahan sing janten ditambah-tambah syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu panginten anu kapihatur hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara pontos dilaksanakan mudah-mudahan naon-naon ilmu anu disampaikan ku urang sadayana tiasa ngamalkan dina kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tibalah kita di ujung acara yaitu penutup atau doa. Tapi sebelum acara ditutup, saya selaku MC mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan saya dalam membawakan acara pada malam hari ini. Untuk penutup atau doa